Be, ke mana? Rek balik ya teh ya pangmikeun atuh lamun eta mah pangmikeunkeun ka jauh ka imah nya ada urang aya perlu heula. Aya Mang Nur ieu di imah. Asa urang buruan we urang mah. Heeh atuh pasti di buruhanan nama ku urang teh urang oge ngarti bisi maneh berat mamawana. Yeuh 2000. Deukeut ieu kadinya. Ulah sekolah ka ulang-ulang. Nah, jis aing 2000 mana naon geus budak leutik. Lontongsan maneh ngala duit 2000 teh hana resep pisan. Ya atuh 5000 tah. Ya jadi 5000. Lah aing mana jis 5000 mah teh level. Aduh nasiah yang sabaraha burik. Kolontong teh nya teh ka budak tah ya kurang muga ditagi sakikieuan aya. Hap tah ya. Tah lamun ieu mah baru aing udah ngarti ieu mah ya dae. Heugeuh atuh kurang yang bawanya. Kabeh mana kan? Kayak makan ya? Nah, jeung aya Mang Nur ieu nya. Aya nya. Hampura ya urang nita. Bang Nur, ieu tah cewek teh bipit. Tibi ipit. Heeh. Oh anu malati landah teh aman nuhun atunya. Ieu heula cenah buruna minta we ka Mang Nur cenah. Buruna heula. Acan di buruhan mana gitu. Acan. Nah, heuh. Acan pacan minta we di Mang Nur cenah buruna di ditu. Oh, can. Dia tuh 2000 we mah nya. Lah, najis ayo mah gasan saha teuing ka aing teh. Mung 2000. Ah, ai sia. Ya tambahan atuh. Lah, komo eta meni alabatan ka budak Oh, korong. kabeh 7000 tah. Embung aing geus kitu mah kurang keneh. Ah, sisirin sia. Ya atuh ya. Ah, mun sakieu mah rada ngeunaun kan hate ge paksa. Ya batunya. Oh, nuhun atuh. Oh. Oh, ai si burik. Kalau dia mau caw tidinya meureun mending hayang 17.000 si kehet. Hah, teuing. Jauh geus diantarkeun ku si Burik. Cau. Beras deui tah. Anu dang warti landah teh ti balong. Heeh, lu hanya berat teh teh saya perlu datang ka dinya ka warung. Tuh, paingan eta si burik. Geus ku aing di buruhan si burik nama. Nah di buruhan pan geus tadi ku urang. Geus dibere tadi 17.000, dibere 2.000 embung da si borokokok teh. Ah, ku aing dibikeun we kabeh boga duit geus sakikituna teh namanya meuli tarasi. Alah nah gitu. Ku aing di buruhan sarua 17.000. Dibere 2.000 embungeun, 5.000 embungeun. 17.000 kurang ge dibere. Oh, ai si kehe burik ti ditu ti dieu beureun. Jadi 34.000 si burik. Ah, si bobor, si burik. Ya, dia teh eueuh dunungan. Heeh, gawe nu cedog heula cicing Gahayu we atuh. turun atuh da sakali kudu aya istirahatna. Aing urang teh dari robot teh. Lah eta nu masalahna mah aing lah. Cik aing teh minta udun. Ngomong-ngomong. Hayong udun geus beak ieu aing ogenan. Engke ngadaguan boga duit meuli karek. Urang teh. Kudu pindah gawe wae meureun mah. Jika nama heueuh ya teh udun Aing- aja baloba cepro. Aing di heula mah. Teu betah cek geuningan. Sok loba disada geuning nunana anjing. Oh. Hayang ngucap aing. Da heueuh kadang-kadang hayang ngetrok eta teh. Tah jalma teh lain garawe ulah ngejar dog bae. Ieu mah urang teh deui. Pernikahan. Mending cari cing. Ya. Kita dia cari cing we lain gara gawe. Bade gaji, Pak. Oh no. Gawe naon? Nanya. Aing geus beberes sih heula. Kosok. Aing ku bagian nyiram. Heeh, ji buru sirah. Sada wae. Sampok pindah. Sangat juga gawe wae na mah. Aing. Sosokan bae, beli tuan. Ih, mana tadi itu tuh nyiram di bawah Siapa sana. itu? Dulu itu. Halo kan guru. Tah gitu mah jong ninggalkeun ge gara we bener mah. Tenang bos, tenang. Pokoknya nyaho beres lah. Ieu mah digawean sok we sing tenang. Dan Geus ya. Aing si abing kamar di lapisannya. nyaho gua geroan. Saya oge di lapisan ngirim eta teh. Kalah aing kedua anu kacarekan, jelema eta mah ngeunah we sorangan. Ruginya urang. Oh. Ah, para ruguh. Bener ya jangan digarawe heuh kitu tah bener tuh untung aing bagian akpadisi euy aing lamun bagian kikian nya ledok nya geus burit nya tiris lobanyaan euy Aja cik. Anjing, bosan semua ngaledek juga nu heueuh, goblok teh. aing mun ribu di dieu seunah lah Oh, bagian dieu banget, aing di dieu beak kacarekan. Oh, jeung di katrok. ya buk sarua hideungnya tulang sarua bodas apa nasib mah mah beda nyaneh mah bagian ledokan aing bagian kebersihan akpadisi Alpadisi. Apa sia meureun Mas sia kan teh mas sia. Kurungan aing ieu. Bantuan Bantuan, bantuan. 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 Obat kesana kudu beres ieu.
Yo tadi kuku mah geura yo, sadawa bantuan. Kek aing ek nenden heula unda heuh. Udah naon sia? Unda. Oto. Ah. Heeh. Ye, ambil rada cepat entereh pokokna nama. Bagi tugas si ambil burukeun lu, aing geus bagi burit. Buat atuh kalau yang ke ditarekan ieu. Sok mana bagian nyiramkeun aing bagian bebersihna nama. Perairan aing. Sok lah. Kalau jangan urat cing. Ngomong bantuan sok kae deh ku aing. Bangkang bengkeng pisan. Aing di dieu. Nyiramna ka belah ditu heula. Badinya gue. Ya. Si anak kumaha rasaan? Istilah gitu. Siap kunaon sia? Kudu sarua. Anjing, naon? Aing bantu balik aing mah. Jas. Betul. Naon dirasa ieu? Sarua hiji-hiji kira ku aing hunggul barasa. Alhamdulillah. Dan pancikeun. Cik, goblok teu beunang. Mujur saya tah mah. Kasih kalau menurut aing. Anjing aing ka baju. Aing yang bujang bujangna. Sian udah nanti heula ka aing. Anjing gara-gara janda aing sia mah direbut sia. Kabur geula anjing geus Gawe gawe. ulah kabur. Anjing geura aing balik. Nata pejuk kalah brong-brang gitu, lain si bener garawe. Dulu kalah kalabur. Aduh, aing kalah imang geus. Hancur. Kamana Aris? Ka ditu neangan awewe, sugan aya Mang Nur beda. Hah, ente Aris hayu we awewe jeung awewe nu diomongkeun teh. Iraha ente mau awewe. Cih, Mang Awan. Nah, urang kudu bebeja ka Mawan, mun mau awewe. Terus ek na dia megat. Riz, geus cicing heula di dia aing jeung motor sakedeungnya. Eta tong. Cicing ka mana wis nyungsep. Moal. Eking eta mah eking. Eking da aing baheula tong si buka eking mah. Aing jeung motor sakedeung daguana jeung si Wan di dia ya. Aing deui. Nya. Wayahna aing sakedeung aya perlu eta tongnya. Ulah lila. Moal kalem. Urang erek neang. Heeh, ya alem. Lah bisa Mang Nur. Tah bisa sagala aing balap jeung padran kita orang sige meunang aing kumaha sia mah. Aduh. Nyungsep. Moal sakedeung daguana di dinya tah. Aing ngalaur. Kade. Dulu. Aduh, malah buki Mawan itu. Di basok nyangkol motor eta. Nyaho tong bubur mau air eking lanceuk aing kamari we dina suprapipan nyungsep ke balong. Aduh. Mau nyungsep itu. Nyaho aing lah teu tanggung jawab. Cing cuang deuleu ka dieu euy. Oh, Wan. Aduh. Ini aing kagencet. Aduh, Wan. Ah, si Wan kawan Wan. Riz, Saudara di mana? Wan tolong Wan. Cek aing ge. Geus ieu mah. Nyusruk. Wan, Cek aing na supra ka balong. Nyungsep kumaha ieu? dia cokot aing ke eta. Motor angkat heula. Aduh. Cek aing ulah ku polontongan ieu mah eking. Nyepret. Wan, lo bakson omong aing ya buru ya tulungannya. Aing buru ka dieu ya. Cing atuh heula ang ieu motorna teh naon dis? Motor. Sok munurkeun motorna. Wah, kasar kana motor kuyuk aing ya nyeri. Allahu akbar kedua adik haram jadah pisan. Wan. Naon atuh pan ieu motorna ieu bisa rusak. Motor RE King ieu mah. Aing. Motor naon nih? Teu aman. Negrawan ieu nu nyeri. Da cek aing ge ang ulah sok loba polontong dina Supra we nyungsep lah. Suku aing cigarang patah tulang teh kitu, Wan. Mana cing lepo? Geus atuh heula nya urang erek neang teh teh. Jeung kumaha teh angna nya? Heuh ya mau RE King udah tuh radu udah. Hade sia ketingkulin, Wawan. Ilmu aing. Bisa dimauan ya. Ada dompet dia di kampung. Aduh, tolong. Pengen lecek aing ngapung anjing, motor edan anjing. Aduh, ma. Nur, boga cau teu dua turuy mah. Nah jeung naon cil nanyakeun cau euy? Taruhanin
Itu lancek orang rek hajat butuhan 2 turuy mah. Hajat naon cil euy? Lah geus ulah lo bating tatanya mangur aya teu. Aya kalem daguan sakedeungnya dicopotnya. Sok aya mah. Daguan. Bukan. Untung aya euy. Jon lah aya mah. Yo tah Acil aya tah saturuy. Apan 2 turuy butuhna ge. Pan aing aya saturuy-turuyna. Pan aing butuhna ge 2 turuy mang. Atuh ti mana aing ke nombokan 1 turuy deui? Pan aing ukur aya saturuy-turuyna eta ge bisa dipake we top we aing mah. Lah mang nur mah teu balik pisan pan aing butuhna ge 2 turuy mang. Aing ye ke ti mana nombokan 1 turuy deui. Geus lah, mau tulus lah ieu mah. Oh, si goblok sia budak letik. Jangan panggil aku anak kecil paman.